Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul layali ari ieu mertelakeun pirang-pirang peuting wal ayami jeung pirang-pirang beurang al-fadilati anu unggul. Jadi aya peuting anu unggul, aya beurang anu unggul. Eta waktu teh perhatoskeun ku urang. Da tujuan urang mah iwal ti rek ka akhirat. Ieu teh peuting jeung beurang teh salah satu jalan pikeun tincakeun urang sangkan meunang darajat kaunggulan di hadapan Gusti Allah. Ilam kanyakeun ku anjeun ana layalia sanyana pirang-pirang peuting al-mahsusot anu ditangtukeun di Masjidil Fadli ku tambahna kaunggulan alati anu yutakadu dikeukeuhkeun pihadina ilati naon istibabul ihyai nyuprih sunat ngahirupkeun. Jadi urang teh disuprih sabab ieu waktu teh jarang henteu saban wengi gitunya. Hirupkeun ku urang eta peuting-peuting nu ditangtoskeun unggulna ku Allah. Pisanati dina sataun homsa asyarota lailatin eta 15 peuting. Jadi sataun aya peuting nu unggul teh ngan 15. Hirupkeun ku urang eta ulah hilap kade. Margi peuting mah kendaraan orang-orang saroleh. Beurang mah umum nu soleh nu teu soleh kabeh calengharnya dina beurang mah. Peuting mah iwati nu saroleh. Dukan nu ngarona pada sok pareuting nih pos rondana. Berarti saroleh eta genan. Layam bagi teu peryogi naon ayag pala yen poho sal muridu nu ngamaksud ka akhirat anhatina ieu homsata asyara. Ulah hilap urang mah darek ka akhirat tujuan balik ogenan. Di dieu mah sementara dunia mah. Mantak cek di ukuran akhirat mah urang teh ngan hirup 2 jam setengah di dunia teh. Sakedap pisan. Mantak umat terakhir mah ku Allah dipoparinan amal saeutik ari pahala luar biasanya. Ibahula mah pertos sam'an anu 72 tahun berjuang eta. Waktuna 73 tahun gitu berjuang sorangan merangan kafir. Lami urang mah cukup sapeutingeun eta teh. Tina Lailatul Qadri khairum min al. Tah urang mah sapeutingeun eta teh. Ngan hanyakal bulan puasa poe janjil eta geus malikiran jang lebaran. Tak geus teu kaburu di masjid mah. Itikaf teh. Mantak jami-jami nu kenging Lailatul Qadar dicaroskeun na kitab-kitabnya. Laduni tiasa dina napak sancang. Tiasa petebang sang Rasulullah sallallahu alaihi ngan hese kacida eta teh. Menang naon teh. Atuh urang mah ku ngadu awe dina palingan eta teh. Jadi maleman ganjil eusian ku urang. Pas ganjil sok loba daharna di masjid teh geuningan. Atuh jadi tunduh geuningan. Kitu tah. Pangna sok marekel malam ganjil kunaon teh ditunanya. Atuh unggal peuting padahal mah. Jadi pedah unggul eta nu ganjil teh mantak persiapan nu sedekah tuangeun teh kitu. Sugan we batur mah ku itikaf ngado urang mah ku sedekah meunangna tah Lailatul Qadar teh. Jadi ulah hilap kasih murid mah ya. Nu hayang ka akhirat ieu mah nya. Ah nu teu mah jongjon we geuningan. Sapu peuting teh dianggom melek we nongton.
Itu kanyat bari wiridan tunggu warung gitu. Painaha mangkasanyana itu lati mawasimal khairat eta mangsa na pirang-pirang mangsa kumpul kalusan wa madonna tijarati jeung sangkaan perdagang pirang-pirang perdagangan cek urang mah waktu keur marema ieu teh iku urang teu diperhatikeun eta waktu marema teh wa mata gopala jeung samangsa posa tajiru tukang dagang anil mawasimi tina pirang-pirang musim batur bring padah ditu aya raramean arinit eta mah henteu lam yarbah mangka moal batian itu si tajir. Jadi usum bagian musim usum bagian anak teh selebaran teh marema ieu mah kalah cicing we nya maka bakal moal menang bate eta jelema batur mah saribuk tarahajud ari ibadah peuting teh urang mah alasan capek tas gawe beurangna cenah da Allah mah teu nitah capeknya beurang teh mentak tas subuh caricing di masjid nepi ka bijil panon dikir wiridan maca Quran be brai panon poe seg ka ari mah heula ngopi jeung sagala rupanya gitu mun purun atuh salat isrok di dinya tah sok disalin ngilikan kebon jeung sawah jam 8 teh duha deui da teu kudu capek sama cek Allah teh rengse nepi ka jam 11 istirahat deui kaelulah heula ek kulem mangga ek cicing mangga ngahulang penting mah teu gawe ta memeh lohor teh nya kitu sok ek dinya teh kulem kaelulah ngong adan gurinjal kacai berjamaah rapi berjamaah teh saun teh dijelaskeun nya auron mun tadi sare ulah sare deui teh salohorna teh gitu eusian ku dikir sanes kanten nungguan asar gitu pan ieu mah jam 8 init ka kebon ka sawah ka balong balik jam 5 ke panan gitu salat di saung sorangan itu teh gitunya balik ka imah sugan ngajingjing dolar henteu sugan ngajingjing hasil dah henteu lengoh be bedog unggul disosoreun bojong Malang nu teu dikadek-kadekeun acan sumping ka bumi waktunya kita teh leuseuh sumping ka bumi teh jadi Allah mah karunyeun ka urang teh tah sing kitu mun dinten Jumat ulah ka mamana eta mah lebaran pokona mah saidul ayam ulah gawe pokona sesenangan dinten naon mah ieu mah kalah titah bobor sih di jalan geuningan rajum sih itu matak Jumat teh mangga eta mah poean sesenangan gitu nepi ka jam 8 we jam 8 singkil adus qobla Jumat sunat eta teh adus qobla Jumat teh nya luar biasa hikmahna disalin minyak sengit berangkat ka masjid gek calik di masjid geus tayatal masjid naon Quran shalawat dibaca pas waktu kagir kakatuning usah saha balik deh Kang kalah kesel eta jadi pas tabikul khairat teh ka budak geus eta mah basana eueuh can aya batur ieu cenah geunan kitu akibat can ngemutan pi akhirateun nyebutna teh can aya batur can aya sasaha justru urang kudu pangpayuna gitu geus sila di masjid jebol tatangga sinarieun kangga yang besuk-besuk eta mah sebut sinarieun deh aneh nah jadi pasti akang aneheun batur gitu pasti berarti aya masalah mun di imahna cenah matak mun rikat ka masjid
Kitu batur sangkan teh goreng ka urang teh nya. Maka akang ngaraih onta tah poe Jumaah teh. Geus beunang ku urang. Kitu batur mah kagean hayam jago enog nu kara ditu kapanan. Ku urang ontana mah boh sapina. Deuk kabaritaeun atuh geuningannya. Jumat teh naon sabana teu katingali ku panon. Ah eueuh di majlisna onta sapi dicangcang. Lamun ku panon hate mah ku kaimanan jelas katingali kang onta teh. Pahala anu saknu kawas kitu eta katingali we ku iman mah nya mentak gretek manehna dragdeg init ka mana. Ka masjid namahan kana kaimanan teh duh nikmat mun kitu nya. Boro-boro urang ajenganna ge sok palaneuri geuningan. Komo hotibna. Pupugu hotib mah kudu paneuri kapanan. Gitu. Tadi sim kuring Jumatan teh di Ciamis teu kabujeng ka dieu tah. Keur imam salam Al-Fatihah. Deta bertak bubar kangnya. Nyesa sajajar eta. Sugan teh rek nepi kana ilah-ilah tulil. Erek kana Anas bertak balubar. Nyesa duaan. Dipayun sim kuring sorangan di tukang. Ikade akang mun Jumatan di batur, akang indit nanti imah geus bijil panon poe, bijil pajar. Maka akang Jumatan di mana bae di lemur batur, pupeujeuh usahakeun pangtukangna. Tingali takbiratul ihramna urang dinya kabeh. Ulah wakah hayang takbiratul ihram can urang nya takbiratul ihram mah. Batur tos ihram mah urang takbiratul ihram. Gitu. Amun urang miheulaan eta batur urang dinya ge aracan sawareh, urang geus takbir, maka urang teh gaplah we kan. Gitu. Tak nu can apa ilmuna mah kumaha? Wah cenah cek agama ge lamun imam takbir ulang langsung takbir. Sateh mun keur di Darul Iqomah eta mah. Keur di lemur sorangan. Maka nalika nyaba mah urang kewajiban Jumat wayahna takbiratul ihramna pang paneuri nanya. Gitu tah. Masalah nyimpang ka masjid istirahat kade ulah ki hungkul. Eta teh teu bener sabab nganggo cai anu diusahakeun jang masjid. Da KM-na tara aya geuning nyimpang ka masjidnya Kang. Pak ieu cai WC-na, cai kamar manehna ti aya nu mayaran teh teh jami aya nu nanggal waler. Oh cenah aya Pak Haji anu bebas urang nganggo caina Kang. Tanpa kana ros kitunya ka DKM. Cek DKM teh caina cenah tina kas masjid Pak Haji teh. Akang hati-hati make cai di masjid eta lamun teu ibadah salah keneh bae. Naon ibadahna wudu atuh moal salat geunan. Hoream wudu da geus di beresan awak rek nyambasakeun panganten atuh kenceleng eusian ta 2000 mah. Wudu henteu kenceng teu eusian akang geus make hak batur. Eta ilmuna Kang gitunya dina permasjidan tah kahade. Imah cai mah jadi diakutan ning ka imah. Malah pake nguwah motor. Masyaallah. Adi nu sok nguwah motor di masjid eta bebeja ka DKM ya. Jadi mun tas nguwah motor ibadah wudu atuh akang teu wudu eusian naon tah. Mun nguwah mobil ngan 2000 kotak amalna. Teu pantes pisan 50 atuh nguwah mobil mah. Gitu jadi akibat penerangan penjelasan can daruginya tak bebas ngangecai naon teh. Masjid teh tanah wakaf biayana ti dinya. Hati-hati urang teh. Nalika lumaku teh. Nu dagang teu apal musim marema moal batian moal untung ieu. Wa mata gopala jeung samangsa posal muridu jaman ngamaksud ka akhirat an fadhailil auqati tina pirang-pirang padilah pirang-pirang waktu lam yanjah tah moal sukses itu si murid. Wayahna orang ge jama lah teu suksesnya.
batur magus kamarana ari urang kasuksesan sugan aya kamuliaan nu sababna waktu nu kacida ngandung padilah teu di mangfaatkeun ku urang kitu mentak naon sababna majelis-majelis pinuh ku kaum ibunya Pak sabab geus ngarti eta watak awewe nu loba ka neraka teh pihak naon awewe nu pinuh di neraka teh awewe mentak di dunia rajin ngaraji langsung cek urang sieun dina watakna teh sieun kana neraka mentak ngaraji si horeng nu ngaraji nu kana neraka teh kitu sababna palus-alus baju nih pamer kitu helieurna mah tah zaman kiwari mah tak mun sok garining rek ka majelis salim oge geungan jiga rek ka ondangan gitu jadi urang nu bade ka akhirat teu terang waktu fadail moal sukses manfaatkeun ke urang meungpeung Allah mazian kakiatan keneh dina awak urang kitu mentak etang-etang syukuran karena anggota badan urang nu dipasikeun ku Allah tak Allah mazian sampean pek lengkahkeun kana parentah kami lain parentah kami mah cicing atuh ulah sok ngalengkah dina hayang ngalengkah mah dina kudu cek Allah kitu urang mah sok loba keneh kahayang lengkah teh lain kudu geuningan kahayang dituturkeun ai kudu ka masjid kudu ka masjid saran teu kang eta lengkah teh maka termasuk anggota badan nu bakal ngadakwa yaumul kiamah ka urang teu ridoeun suku teh pedah dilengkahkeun ka mana kitu takang sampean teh sing disukuranan ku urang mentak memeh kanu sejen diri sorangan heula saur Allah pek tapakuran diri sorangan ieu suku barit ku urang teu dina naon geuningan Kang bisa ngalengkahnya kitu nu tukang main bal bisa teu ngutik-ngutik bal kan disampean ya titah ka masjid nuturkeun titah kana maksiat daekeun suku teh kumaha teh urang anggota badan urang mah mun hatena beresnya anggota badan beres tapi lamun hatena geus kancikan ku bangsa setan atos kumacek setan entak dina hadis mun jelema hatena geus pinuh ku salat sunat panonna panon kami cek Allah jadi teu wani we neangan ningali nu teu dipikaredo ku Allah teh kitu su urang mah sok ningali nu teu pikaredo ku saha imah batur alus tempo hayang atuh kabitanya tu nemu makan usahana apa nu ku bilik bari reyon kadieu ningali ieu mah kalah motor batu ditempo nu alus tu usahana pun tempo nu pega geus butut ningan jadi tenang karena hati tanya kan nah jadi cek urusan dunia tingali kasahanapeun mun akhirat tingali kasaluhur kitu kapan bagja kitu mah hirup teh moarea pikiran masalah pasitatun mangka eta genep min hadilai tina pirang-pirang peuting pisai Ramadan dina bulan Ramadan genep peuting na bulan Ramadan ieu aduh tos kaliwat Ramadan agenya mudah-mudahan Ramadan poe sing kaumuran keneh ya kan Homsun ari nu 5 pi autaril asri dina pirang-pirang ganjil nu 10 akhir nu akhir jadi 5 dinten dina 10 terakhir tah 2 hiji 2 tilu 25 27 2 salap eta tah 5 dina autaril asil akhir mangpaatkeun wengian salikur 2 likur tilu ta eta salikur 3 likur mangfaatkeun pas geus 8 likur geuningan bari can meunang janur di urang teh da ngala nu tatangga teh tageragenan nikmat di anyamnya ku bojo pemajikan eusian beas
begitu isukna dibelahan ditaruang bala kecerakan eta janurna di mana Kang? Geus moal bener lebaran ageuna itu salagi akang can menta ampura kana boga janur anger bae tanah beuteung teh meulit eta moal ditarima ku saha teh teh mangkaning hese Kang gitu. Mentak dina nalika keur ceramah eta sambutan kitu sim kuring hapunten kasadaya kalepatan hapunten moal ngapunten teu kaci Kang bejakeun hiji-hijina tak ulah sok dina keur pasamuan kitu geus pareup-hareup ternyata orang tuh mampu ngabejakeun naon Kang lamun didohirkeun dibejakeun pasti wah orang geus moal beres nya Kang jadi kan orang masih kena buat kaitan yang eta jalma berat tek diucapkeun teh itu udah pernah ngabonceng pemajikanna ning ka pasar malam eta beratna luar biasanya Kang ngan agama mah tetep ngagehan jalan Kang tuh bisa saklek geus moal bisa doraka teh kitu agama mah Kang dipasihan jalan ka Allah urang Gusti abdi pernah jeung pamajikanana anu mun abdi ngabejakeun ka sakena pasti hancur rumah tanggana dengkeun keur beres rege-jeger we mata hampura ka Gusti Allah Kang nyuhunkeun hampura ka Gusti sangkan isukan yaumul kiamah pohoeun itu Kang teu ngadaka salakina isukan apaleun Kang salakina akang sok janari ka imahna salakina keur isukan apaleun mana sok ka kamar karing apaleun isukan sanajan teu pernah nempo di dunia apaleun mentak Gusti sing tutupan tah aib abdi-abdi taubatan nasu itu tapi ulah ngalah ini teh geuningan disamber deui kitu ta model hutang gitu Kangnya ting di mana jelemana tose sodakohan ku urang sodakohkeun gitu mentak ulah ngadamel perkara nu mentak sulit urang teh kumaha teh jeung ilmu na mah geuning ya Kang itu dina tiap ibadah sok ngangge barang anu subhat teh tos teu naon tah teu ditarima ku Allah sahana mah sah ibadah teh ngan teu ditarima teu diganjar ku Allah mantak keterangan aya kancing bae hiji menang mulung napel dina naon Kang dina baju urang pelebah nu rek umroh rek hajian aya duitna 1000 teu naon teu beres nu kitu na tos itu tak ulah 1000 perak we kurang 500 perak nang mulung 500 teh deh atos eta bahaya meles kudu naon tah atuh urang rek namu ka Allah mentak duitna radang teu bener datang ke teh balanya jeung balanya ini teh ngilikan korma jeung sagala gitu tah nu araraneh geuningan Kang di ditu mah nya gitu balik ke Indonesia berteman tak robah ucap lampah jeung paripolah gitu kene kedul aya kene koret napel kene delikan ka batur aya kene panasan ku batur aya kene gitu jadi dina anu 10 terakhir manfaatkan idkarana piha dina ieu autaril asril akhir tutlabu disupri naon Lailatul Qadar aya Lailatul Qadar tanu khairum min alfi syahrin eta tina kisah nu perang dina guha teh 73 tahunnya samun teh Kang urang mah cekap sapeutingeun eta teh di raihna teh walailata sama syarata jeung peutingan 17 minotina bulan Ramadan urang sok diperingati ning 17 Ramadan lungsurna naon nuzulul Quran cenah geuna
tak nujul Quran kada ieu. Yang pernah ngati nujul Quran aya laku teu kawas Quran. Itu mentak summa aurasnal kitabal ladinas taufainau min ibadina paminhum dolimul linapsih loba jamanu dolim kana dirina nalika nyang hareupan Quran dibaca diapalkeun tapi tara dipake kan apal Yasin mah ngan teu apa makena dolimul linap kitu minhum sabikum bil khair. Tah si eta mah begitu nguping Quran hayang apal eusina langsung diamalkeun Kang. Tasabikum bil khair anu wa muqtasid. Si eta mah tengah-tengah. Quran dipake maksiat ngeureuyeuh. Eta muqtasid Kang. Eta dina nuzulul Quran. Pedoman hirup urang anggo Quran teh ulah di lalaworakeun ayeuna ieu. Asana urang mah teu kenal Quran hirup teh. Aku mah urang we geuningan Kang. Itu bab salat, bab muamalah, munakahat, jinayah, babul adat biasa we geuningan. Sakasampeurna urang mah nya. Quran mah tos ngajelaskeun tah bisi hayang beres hirup Quran cekel. Ning Rasul pupus ninggalkeun naon cenah. Kami mah teu ninggalkeun naon jang aranjeun teh ngan dua Quran jeung naon tarok tupikum amroin kami ninggalkeun dengan dua gitunya intama saktum bihimalan tadilu abada mun nyekel pageuh kanu dua moal sasar salawasana Quran sareng naon sareng hadis an ulah langsung kana Quran jeung hadisna baca kitab-kitab karangan para ulama eta teh penyerahan persarahan tina naon tina Quran jeung hadis langsung kana Quran mah sasar langsung kana Quran mah gitu cara praktekna pan susah kaifiahna teh langsung kana naon mah Quran da teu jelas global keneh mentak hormati manfaatkeun buah pikiran para ulama madhab nu opat teh kadinya urang mah sabab kisahna jelas isukan yaumul kiamah nu opatan dipanggil ya Syafi'iyah langsung angkat Imam Syafi'i ka Allah itu nu opatan pokona mah surah Allah kami nyeun agama teh hiji geuning maneh jadi nyeun opat jadi hiji sewang sukan teh kitu kan Imam Syafi'i alasanana abdi anu itu dalamun marenehna kana Quran jeung kana hadis unggul Gusti bakal saralah salasar ngamalkeunna mentak ku kami dijelaskeun diperantekeun Imam Malik taros kitu deui sasaksina itu kapanan isukan teh maka nalika kareng senu opatan ku Allah diponis anjeun balener kabeh baajakan umat anjeun pelebah nu teu ka Imam Syafi'i ka mana eta naudzubillahi min mentak aya jelema ngariung eta nya Kang ku malaikat ai maneh satu rek nyebut umat Muhammad teu sanggup rek nyebut umat Abu Sar teu kajamanan atuh malaikat geus bingung ditanya teu daek ngajawab eta umat Gusti cenah umat ngagulung dia ditanya ting umat saha teh jelema teh eraeun. Akhirna ngaku kan. Kami teh hirup mah zaman umat Muhammad. Ngan kami rumasa Quran teu dipake hadis teu didenge. Kitu mentakna Quran aya nya Kang. Laukuna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis bohongan mana maka denge teu didengekeun teu dipikirkeun akhirna pantah cilaka kitu isukan teh jadi dangukeun dina Quran hadis mah ulah teu didangukeun ulah sok ngadangukeun nafsunya dangukeun tina Al-Qur'an jebul bade ning sepuh baheula mah ceuk kolot genan cenah gini ceuk karuhun genan
Ini malah leungit sapalihnya Kang. Sim kuring emut tah. Karena nu hajat calik dina pabeasan Kang dicarekan eta. Montong diukna pabeasan. Kunantu nanya di sana kan kalah nyarekan Kang. Ulah diukna pabeasan eta. Pas dia hayang ngartos nanya di sana. Gitu kapananya seueur lah nu karar itu. Nu masih keneh ayahnya Kang. Nah budakna gering bae cenah salah tuh eta juru imahna. Sagala juru imah tuh pindah keuning pantona teh Kang. Pas Pak Aja eta jeung Bi Ami imut keneh. Ramana teh maot ya Kang. Si abahna teh. Langsung eta bumi nu tadina kakulon jadi kawetan yang hareupna Kang. Dipindahkeun. Jeung kuring pan sering ka bumina nuju santen. Langsung dibongkar eta bumi paeun kakulon langsung kawetankeun. Jadi tongna jadi hareupna eta mah. Amih nantu teu ngajarawab ieu da cenah. Tah masih keneh nu kitu Kang. Eta teh lamun pikeun hate mah kayakinan pan bahaya. Kitu yakin mentak nu ketemu ulah yakin adanya. Gitu. Jadi hal-hal nu kitu tahayul Kang khoyalah. Lamunan wungkul. Kitu na kitab pan geus jelas. Sasapu ti peuting ulah eta mah nya cek kitabna genan. Ngaduruk kulit bawang genan. Ulah makan tak pakir. Ngan lamun ulah sok ngaleumpeuh daun sareupna cenah. Sareupna ngaleumpeuh daun ning Kang. Pan ulah eta teh. Kada batur magaeun salat sia mah kalah dihawat tuh da. Nya ulah. Nah, gitu karena ieu hartosna mah batur saralat kalah ngaleumpeuh daun mentak ulah sok ngaleumpeuh daun sareupna cenah kitu. Kitu lamun di tingali ieu mah tak pamali cenah eta teh kade pamali. Seueur lah geuningan kitu Kangnya. Sok ngagantungkeun cabe beureum ning baheula mah. Bawang bodas jeung sagala rupi lah. Naon sababna masih keneh kabudayaan bangsa Hindu eta kapungkur mah. Gitu jadi seueur keneh nu masih keneh dipercaya ku urang ayeuna ogenan geuningan. Mun urang ge keneh we nya Kang nu karitu. Gitunya. Tak kesimpulan sagala dibuktikeun be tong sok peupencitan pamajikan keur-keureuneuh. Budakna sok naon teh cenah. Simkulan mencit hayam we Kang ke bojo keur kul eta teh. Teu singna peupencitan budak beheungna. Di saur agama lamun teu yakinna moal. Ngan lamun yakin ek dituluykeun ku Allah. Gitu nah. Jika ek acara cenah ieu geus rada ceudeum ek hujan ieu kumaha tuh sok cenah tahan ku ieu. Sagala rupa. Gitu nya kan. Gitu tah. Lamun yakin dituluykeun ku Allah Kang. Wah hebat si Abah cenah hujan nyaan teu jadi. Pan kitu akhirna mah Kang tah. Itu naudzubillah min dzalik lamun jelema geus muji kumaha tah? Keur ngajungkirkeun kana kacilakan eta teh. Tak ulah sok neangan pujian ai pujian teh keur ngajerumuskeun kana kahancuran. Tak bungah lamun dipuji tos eta bahaya. Pan sok dibaca orang alhamdulillah puji teh milik saha? Nu Allah na ulang hayang dipuji atuh. Eta cilaka. Mun hayang dipuji mentak ucap laku lampa ulah hayang neangan pujian ti saha. Eta manu Allah mentak sing ikhlas nanagenan. Dasarna teu ikhlas bae tos moal nepi ka Allah. Mentak ulah neangan pangalem pamuji gitu. Tak teu bungah kuring lamun aya nu muji teh sok hayang najong eta ka jelema eta. Itu bisi teu kaburu ka Allahkeun. Pan langsung alhamdulillah. Saregeun usaha kapanan? Nu Allah.
duh akang mah meuni lega kebona. Nah hate teh atuh urang teh eta cilakana teh Kang tah. Hebat cenah imah nanya agrengnya tohaga. Bungana teh Kang poho kanu nyieun alus semuanya. Gitu. Tukang bas tong nyeri hate teh disebutnya. Imah alus teh nang teh Kang. Nang bas, tapi bas teh disebutkeun ulah nyeri hate. Jasana gede ka tidak mihlas itu. Lamun disebutkeun eta cenah nang bas sabarana mah nang urang ieu. Kan jadi mujina urang nu bogana. Gitu eta mah kawas gula dina naon Kang. Gula dina kopi, cik paniskeun kopi, gulana tadi caritakeun. Tak urang masing jadi gula. Ulah nyeri lamun teu dinaon, mun teu disebut. Tapi nu mantak ngeunahkeun teh eta naon? Gula. Urang teh teu jadi zaman naon, tapi mun urang eta acara bangkrut, tasing kitu urang mah. Jadi ulah aya riweuh eueuh. Itu jadi jelema mah sing mangfaat jangsa deui. 17 Ramadan mangfaatkeun eta nyuruh Quran. Quranna kurang dianggo tong diperingati wungkul. Jadi sab'asyarah min Ramadan fahya mangka hari itu lailatun sobi hatiha yaumal furqan. Sobi hatiha ngabarngana kana lailah yaumal furqan poean pamisah yauma taqal jam'ani pertemuan antara dua pasukan fihi dina ieu yaum kanat bukti non waqatu badrin perang badar. Jadi ayat itu nyambungna kana yauma taqal jam'ani teh perang badar kan. Itu pamisah Quran Furqan teh halal haram hade goreng halus gitu tah Quran mah Furqan disebatna ge misal Furqannya pamisah. Jadi urangen ku akal jang misahkeun apal mana hade mana anggo akal mana kedul mana gitu. Apal berjamaah teh geuningan hikmahna padilah tapi geuning tara arinit. Kunaon tah? Jadi eta otakna teu maju eta teh. Teu apaleun mana 27 mana hiji geuningan. Apa teh hiji we geuning hiji eta teh. Hiji ge lamun naon eta. Jadi akal teh kitu be gitu kan. Allah ngahaja nuna akal dina awak urang jangan bandingan nafsu eta teh. Mun nafsu teu diimbangi ku akal kumaha? Wah riweuh hirup jeung nafsu mah geuning nya kan. Capek nu aya geuningan tapi lamun jeung akal kumaha beres mentak Allah memeh nyimpen akal nyimpen nafsu heula na awak teh nafsu heula pangheulana geus kuat nafsu mah dina awak jebul we akal geus hideng teh geuningan akal mah kudu dilatih terus hiji tambah hiji ngaulang heula geuningan sadaya umur nambahan apal 2 terus begitu akal geus gede geus beuki nguatan aing ngaji henteu Kang jarang ngaji diajakan sapinah mung diajakan jurmiyah teu hayang kana teh akalna teh kanu kitu we kana dunya jeung dunya moal apaleun akhirat barjah jeung segala rupa tak ulah aneh hirup mah hirup we cenah kenana kumaha engke paeh mah kitu Kang teu percayaan ka mana tah akibat pinterna ku dunianya tak akal dina nalika tos kuat buru-buru sina apaleun kana agama. Cek agama 7 tahun papatahan nu pertama ulah papatahan salat. 10 tahun teu rek salat dicepret nyaah cenah budak karunya tah eta salahna teh. Ulah karunya 10 tahun budak cepret. Isukan di hadapan Allah aya buktina panyepret tapakna Kang. Pokoknya ngadauh saya Ibnu Zubair rahimahullah. Iya ari itu yaum ya lailatul qadar. Saur Ibnu Zubair mah 17 Ramadan teh Lailatul Qadar saurna kitu nya. Ta ieu wengian dina Ramadan
nu 10 terakhir tanggal 17 deui. Wa matis ulah jeung anapun ari salapan anu akhir ena bagian anu salapan pawalatin mangka eta mimitina peuting melahon tina bulan Muharram. Hiji Muharram diangeunan kamari urang. Pahawai obor di lapangnya Kang. Kitu eta teh duka dalikir duka henteu. Tapi da tawasulnya jajannya geningan bari ulin we gitunya. Malam 1 Muharram teh tah. Di panu teu hadir geningan. Tak dia hadir henteu dikir henteu geuning Kang. Kalau ngahulang gitu di imah teh. Beutingan hiji Muharram mangpaatkeun ku urang. Walata Asyura jeung wengian 10 Muharram Asyura tah. Beuting urang mah ngaji, beutingan naon teh ya? Beutingan malam 11 Kang eta. Beutingan malam 10 tah tu Asyura. Beutingan 10 dimanfaatkeun ku urang. Jadi hiji Muharram sareng 10 wengina teh dimanfaatkeun. Dianggo ibadah. Gitu. Ayeuna Muharram tos kalalangkung, tos teu kabayan urang mah. Ramadan kalangkung, Muharram genan tanggal hiji tanggal 10 wengina teh. Aya ya. Wa awali latin jeung mimiti peuting min Rajab tina bulan Rajab. Nah isuk tanggal hiji Rajab berarti urang peuting ena persiapan ya. Peutingan hiji Rajab ena Muharram keneh sofar mulud heula nya kan. Rajaban lami keneh. Mimiti peuting tanggal malam hiji Rajab tah mangpaat teh wi fadilah di dinya teh. Walatin isfi jeung peutingan setengah minhu tina itu Rajab. Malam 15 na persiapkeun peutinganna tong dianggo kedul, ngebeluk jeung segala rupa. Jadi hiji 15. Walata samas wa isrina jeung peutingan 20 salapan tina Rajab. Malam 28 persiapkeun deui urang kanggo ibadah ka Gusti. Di dinya sabab aya peutingan nu luar biasa. Wahya ari tu Lailatul Mi'raj eta peutingan Mi'raj. Nah, jadi 27 mah 28 teh. Sabang isrina 27 Rajab eta kajadian Isra naon Mi'raj. Eta teh bab salat we Mi'raj geuning Kang. Jadi ieu mah usum peringatan kapan 27 mah. Wengianana kurang dimanfaatkeun pikeun ibadah. Ibadah teh naon ngaos, ngahadiran pangaosan man kitu sama ibadah ieu. Wa piha jeung eta dina ieu lailah salatun masuratun ari salat anu maksur anu katukil. Jadi aya salat dina nu ieu Kang ya. 20 salapan naon Rajabnya. Salat anu tos maksur cenah. Pakon kula makanya tanggadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil amili eta pikeun anu migawe min hadiah tina ieu peuting hasanatu mi'ati sanatin ari pirang-pirang kahadean 100 tahuneun. Jadi malam eta mah dianggo salat we. Jadi wapeun eta lailah teh nya peutingan 27 dianggo salat. Salat sunat be atuh. Maka kahadeanna teh 100 mi'ati sana 100 tahuneun kahadeanna geuneuh. Paman mangkaja mah salat ta salat siman piadeulnya dina peuting isnata asyarata kana 12 naon rakaatna rakaatna. Jadi malam 27 Rajab kurang dieusan salat 12 berarti genep kali Kang. Genep kali lah da 22 kapanan. Ya qara'u maca siman pi kulli rakaat dina saban-saban rakaat Fatihah kita bae kana Fatihah. Wa suratan jeung kana surat mil kana Quran. Bebas atuh surat mah teu dicarioskeun nya.
setiap sabada Fatihah maos tina Quran tos kuliah sareng naon kulhu da salat sunat maaf dona ku kuliah sareng kulhu kan kecuali duha itu tasyahud jeung maca tasyahud si iman pikulkan saban 2 rakaat deui 2 rakaat Wisalimut jeung uluk salam si iman perihina dina akhirna itu isnata asyara rengse 12 dina saban 2 rakaat salam rengse 12 sumaiku tuluy maca si iman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marotin 100 balik. Sumesta itu maca istighfar si iman ol ka Allah mi'ata marotin 100 balik. Jadi 100 Kang lah teu lami ieu tuh. Gitu. Wisal jeung maca shalawat si iman al ka Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marotin 100 balik. Geus 300 tah. Jabat tasal 12 rakaat jika lulus manten awaknya. Maca 100 kalah leng tunuh nih Kang. Jadi kaherat naga jika nu mendag mayong saya tahu mah. Jika nu arek di moal. Da geus tunduh ini. Jim kuring kedah ngawir 21 kali Kang eta. Mangkaning setengah lembar mun kita. Maghrib jam 1 atau subuh ngawirin teh. Pasim kuring ke Jakarta Jawa nyupiran di mobil. Bet ke nyepeng supir nyepeng setir ngawirin bae terus sang eta. Kedina tol Cipularang ka ditu Cikampek ka airport. Ngawirinna jadi na mobil we raosnya. Bakatku ulah katingan 21 peuting. Jadi urang enan lamun gaduh tujuan mah hayang ridho Allah pasti kumaha kan hayang ke akhirat abdu hayang menang padilah pasti subanget moal ngingkatkeun kana capek tunuh moal itu panon geus rada ngelak-ngelik langsung ku kayu putih diulasan kayu putih Kang jadi kumaha tah pan riweuh ku kayu putih mah gitu kalah riweuh gitu tatang kayak cengek gini kan bakat ku hayang kabaca 100 kali jeung sholawat 100 kali wedu jeung ngadua si iman nepikeun dina si iman doa kana awak sorangan yaduli nafsi bima kana perkara syaa karep si iman min amilna urusan dunia na si iman pek ngadua ge pi duniaeun tapi nu pantes jang urang menta dunia kasaha teh kalau teh urang sok menta nu teu pantes jang urang gitu mantak ulah sok maturid tapi cenah naon mayurid nu dikeresakeun ku Allah lain nu dipikayang ku urang Allah marek mazan nu dipikahoyong ku saha Kang ku Allah lain nu dipikahayang ku saha ku urangan urang sok merkedawang hayang nu ku urang diharapkeun mantak lamun teu hasil teh ngacaprak setan kitu tah dia mentos ngartos mah mayuridkeun kumaha Allah pasrahkeun ka Allah nalika boga pare geus bener hejo pasrahkeun ka saha ka Allah dalamun maturid nu urang hayang teh kabeh mulus nepi ka panen teh sakitu ngancek Allah moal kahayang maneh mah ongkoh geus buker boga harapan pare alus tapi salat kedula di sorangan we di imah deui. Udah berjamaah kitu kepanan. Dikurangan ku Allah tah ku piit ku beurit sok harakanan. Gitu jebode naon. Panyakit teh Kang. Jadi harapa geuningannya. Kitu tah. Begitu waktu panen kumaha tah? Da kahayang urang ai kahayang Allah diparatoskeun ceuk Allah rek menang 2 kintal biasana 2 ton. Ceuk Allah 2 kintal ini. Eta dosa ngahalangan kana kehasilan man. Kan urang teu sadar kan. Ditimbang menang 2 kintal ngahulang.
neng gemuk saanu muruhan saanu cek otakna geus moal kawe rugi aing mah rugi. Tak surah Allah inna lamugromun bal nahnu mahrumun pantes kurana geus aya. Eta zaman nu pisangsaraeun dunia akhirat eta teh. Nu sok kitu teh. Dermelak cau dihitung ya 50 kiloan satangkal mangkring 200 tangkal saanuan hasilna teh. Jebot teh angin jeung hujan geuningan Kang. Aduh. Gitu tanya Kang. 100 tangkal kabeh potong tangkana mangkaning ti pentil geus nepi ka kolot can ti pentil geus indit ka kolot can nepi. Ngahuleung da Kang pasti. Nu sababna maturin ku hayangna urang teu da urang mah. Lain main saya lain nu dipikaweun ku Gusti kumaha akhirna tah? Nyaah. Tiap apa jeung tatangga aduh nyaah cenah ge cau kuring. Ayo we nya Allah ge teu nyaaheun. Kan urang sok naon? Kakang memeh papelakan kade apa roaitum matahrusun gitu. Antum tazraunahu am nahnuz zariun. Kami maneh nu rek ngahirupkeunana. Anjeun Gusti. Launa sya'u ja'alnahu utomang fadoltum tafakkahun. Mun kami rek kersa eta daunna jadi parerang. Fadoltum tafakkahun pok dina lisan maneh teh teu kaharti pada masuk di ceboran. Teu kaharti pada mah digemuk can itu teu deke buahan. Bahasa teu kaharti Kang. Fadoltum tafakkahun teh teu kahar. Teu kaharti aing mah eta teh Qur'anna geus aya. Cita jamu pisang sana hirupna teh jalma. Nu kitu teh. Da keur nentakeun ayat pisang sareen bungkul eta teh. Jadi fadoltum tapak kahun tengar teh cenah urang mah. Eta teh geus aya kade bisi urang kitu. Melak gurame 500 pas dibedahkeun. Teu kahar teh cenah ka mana teh eta geus mah bener eta. Kade besok karar itu teh. Nyebut teu kaharti. Tak langsung innalillahi wa inna ilaihi ulah nyebut teu kaharti Kang da moal kaharti ku akal mah. Mun ku iman ka kumaha tah? Ku iman maka teh Allah nu gaduh, Allah nu ngatur nu ngurus berarti ku Allah geus beres ku iman mah. Ditampi ciri diri nu loba kasalahan di hadapan Gusti. Teu sesuai jeung kahayang Allah tujuan urang teh. Tak teh euna mah kudu lempengkeun deui ka hoyong hirup teh sing sarua jeung kahayangna Gusti ami sarua. Capek udah nuturkeun urang mah terus. Sok sing kahayang Allah aya namanya. Kahayang Allah teh naon anu geus sumping ka urang tarimakeun eta sakitu jatah ti Gusti. Ka Allah ridhoan ka urang betaheun. Ditambahni ku Allah teh. Kan lamun sakitu dibere kalah kumaha? Cenah rajeun buahan. Kitu tah akibatna teh. Geus Allah mah cenah rajeun. Itu buahan baruleud. Rajeun buahan sagede-gede cinggir aon. Cau teh geuningan Kang. Rajeun buahan ngan 3 mun peuting 3 gantung. Biasana ge sok pinu ngan 3 sikit tah. Nah rajeun buahan eta nyebut rajeun kitu ka Allah Kang. Ayeuna ku akang teu dialat tah putih da cenang lah kagok. Nah Kang geus teu waras deui hirup teh. Rek sapapan 2 papan ala Kang. Allah mah mere 2 papan geuni ku akang kalah kagok. Keur nguji urang eta teh. Kahareupna bakariwu ayeuna ku Allah dibere paeh tangkalna kenan. Nah, jadi nalika keur diuji ku Allah sing sadar. Biasanya di ala buah mah ala sanajan sabaraha. Aya sarange bari 3 di gini baru teh baring Kang.
kait ku bangkol. Aduh masa Allah. Kekeh beda orang teh kitu jadi mantak sangsara teh kitu Kang tah sok seueur kumaha. Lah cenah kagok tah eta kan. Ulah nyebat kitu. Ala anu aya mah urusan dunia suhunkeun ka Allah dina waktu eta teh Kang 27 naon teh. Raja boer jeung akhirat nasiman urusan akhirat Gusti abdi pasian husnul khotimah bagja di barzah lancar dina alam hisab jeung sagarupana suhunkeun ka Allah. Wis bihut jeung isuk-isuk nasiman saya mah tabari nu puasa ngan poe isukna kudu saom Kang 27 na teh. Finallah asanya Allah ya saya tangga di ngaijabah Allah doa kana doa nasiman. Ulau sakabehna doa. Naon wong eta urang ngerteg hayang kal mental dibere kabeh ku Allah. Dipasihan. Ila aya dua angin yen ngadoa siman mak yang dipiosina mak dina maksiat kecuali ngadoana kana pama semua diijabah ku Allah. Jadi 27 Rajab usui malangkung Abdulnya Kang. Perhatoskeun ku urang. 27 rate pas dinten Senin koma tamanya. Eta Kemis. Duh cenah poe Sabtu ieu. Uyos da maleman ieu katanya. Sanajan dinten naon. Dinten Sabtu saom tetap ngahontal kahoyong urang bakal diijabah ku Gusti ku Allah. Ngan ulah sote dina maksiat gitu. Jadi ieu padilah 27 Rajab. Hiji Rajab, 15 Rajab, 27 tanu ente nama 27 Rajab na mangfaatkeun. Gitu batur mah keur biasana malam 27 keur ari ibadah. Gitu bisi urang mah keur salse keur tenang eusian ku eta ibadah. Enjingna niatan puasa sunat. Insya Allah naon rupi doa urang diijabah ku saha ku Allah. Tak kitu jadi urang teh kudu hoyong diijabah doa ku Allah ulah capek ngadoa unggul tanpa diijabah ku saha. Nyuhunkeunna ulah nu sok teu saimbang jeung urang. Itu mah dibere ku Allah teu saimbang jeung urang mah. Hayang harga nu saanu ai pangala sakitu nya mah dibere ku saha Kang? Kalah lenang itu teh. Itu dah teu kena bisi jadi suudon tatangga. Cik tatangga aneh sih eta bisa kabeli anu cenah. Padahal mah usahana ge lah teu piraning bisa kebawa-bawa. Ngapan gitu Kang? Jadi disebut teh bawa-bawa. Geus goreng kapanan urang teh kitu teh. Mentak sawajarna sederhana hirup di alam dunia sesuai sareng papabaran ti Gusti tampi ku urang sing ikhlas mun teu nampi geus kaluar ti dunia teangan pangeran salian ti Allah paliyah rujuk Allah mintah ti sama indit ulah di dieu cuma dibere sakitu ngacaprak dibere kieu embung hayang kumaha tu maneh jika kalau ti dunia kaman urang diusir ku Allah kan rek kalaut teh mah tawa. Jelema geus diusir ku Allah sabenerna mah. Akang tas panen diusir ku Allah. Teu ari wajib ini kan tuh, ulah di dieu ulah di dunia. Udah panen teu hasil geuningan. Udah lauk beak diusir ku Allah langsung. Ini ulah di dieu sia mah. Atuh sing ikhlas Kang sanekan kajanukeunna ka urang eta teh hakikat ti Gusti sing jemar hate. Itu duit leungitkeun bae dan usaha ieu ulah kalah wah ngacaprak ka mana daek beuting kumaneh nya cari cokot kalah nyangka goreng ka saha kitu geus tarimakeun eta mentak lamun apal takdir urang di Lauh Mahfuz pasal bajelema nu mantak ceurik cimata moal eureun-eureun anu sababna hanjakal kamari ngacaprak kedah hayang 3 ngan menang 2 bakal nangis Kang bahayang balik dia kan waktu nu kamari mun terangkeun naon kana takdir Lauh Mahfuz ngan gusab dirahasiakeun ku Gusti bet jarong jon bae geuningannya
Walailatin nisbi min Sya'bana. Bismillahirrahmanirrahim. Walailatin nisbi yang peutingan setengah min Sya'ban bulan Sya'ban. Disebutna nisfu Sya'ban. Papiha mangka eta dina lailah mi'atu rakaatin ari 100 rakaat. Urang mah Sya'ban teh sok sabar rakaat? Salat tasbih geuningan Kang. 4 rakaat maca tasbihna 300 kagok sakitu mah 100 rakaat. Oke mah fi kurang dina saban-saban rakaat bada dina sabada Fatihah naon surat Al-Ikhlas asru marotin 10 pirang-pirang balikan. Jaba 100 rakaat sabada Fatihahna kulhu 10 balik. Kanu bukti ulama salaf layat rukuna eta tarana ringgalkeun itu salaf hak kana ieu mi'ata rakaah kama auradna ngadatang sare kana itu ma fi salat sunat salat tatawu. Jadi ini Sya'ban teh lebetan ku 100 rakaat Kang di masjid atos tadi tasbih geuningan kayak di bumi taman deui 100 rakaat. Raja nu mampu sawengnya 100 rakaat iwati Raja Isa Bajan nya raja mampu kene salat 100 rakaat di aya wengi Kang. Urang mah raja lain teu ngurusna naon tapi waktu sibuk kunaon tuh mikiran nu eueuh urang hayang anu bari moal kahontal ieu tungtungna rakaat teu kaburu nya Kang. Tas Isa teh ngahulang nakorsi sorangan komo si jalan ningali mobil laliwat geuningan mun eti nonton TV ngeureunna kalau bah teu kitu kumaha tuh ngahulang we terus isuk arek kitu gawe nu nitah si eta mah kalah kadenya bae aya geuningan Kang bingung mun nu nitah ti mana dahar jeung boga duit ta teh geus leungit saha teh Allah teh leungit Kang tak sing tenang akang teh na kahirupan teh ulah riweuh nu tenang mah nu kaburu waktu salat eta nu tenang Kang waktu berjamaah eta tenang harirupna mantak nu tara berjamaah eta kaciri susah naonna teh riweuh hirupna teh di mana keneh atuh geuningannya ciri kiwari manusia sanajan bru di juru bro dipanto sarusa hatena mah naon sababna nu diteanganna teh bagja dohiriah lain bagja batini tak hayya ala sholah hayya alal palah teh lain palah duniawiyah tapi dunan palah batiniyah hate nu bagja teh Kang loba jalma nu miskin tapi hatena kumaha baragja loba nu beunghar tapi hate teu bagja sarusa beangan kunci nama dina salat itu ari salatna nalang talang ke bahaya tuh ek bagja kumaha dunia nu sakitu lobana anggar bae eta mah hesenya Kang sugan roda bade namut tuh cenah bu kempes beunah teu kempes ieu teh beunah hese we nu sababna teu meunang bagja tina salat namun menang bagian tina salat pasti kumaha manggat sanak bisi butuh sok di akang teuneun nepi ka kitu pan eta nu sok naon mah nepi ka palah mah hayal pan nepi ka palah beunang pas nu sababna geus yakin kabeh ge titipan Gusti cek Allah salurkeun disalurkeun Kang teu hariwang kitu sok hariwang we nya
dibikin hiji atau kali salapan meren 2 kali 8 tak orang kan ngitung nate itu mantak moal beunghar gitu mah kalah bagi kumaha beuki ngurangan katanya. Jadi 100 rakaat eta batur mah urang ge insyaallah kuatlah kene saban upayun kan atuh teh 100 50 heula 50 bisi pingsan atuh 20 cobaan kot taraweh ge kuat 23 geuningan tapi nu gancang eta teh gitu jika orang kalah parohos soal 100 rakaat mah kan itu geus 60 geus 40 pasti riweuh urang pada tara teh atuh wal tarofata jeung peutingan Arafah. Tah jadi malam 10 bulan haji nyar keneh kamari haji batur mawarukuf urang mah ibadah eta. Dihirup-hirupkeun. Walailatal edan jeung 2 peuting lebaran adat jeung ban fitri hirupkeun ku urang. Ya pas takbir keling jam 8 geus repeh masjid teh. Kamarana tuh hirupkeun ta peutingan takbir teh. Pan kopi aya ning tuangan sok disampakeun peutingan aya lebaran takbir teh. Da karah laleungit atuh. Kitu tanya. Jadi mangpang mengpeng wengian takbir mah ku urang bisa kang hayang saputing jeput ibadah takbir ka dieu ka pasantren. Nepi ka subuh kang di dieu mah terus bae gonta-ganti taraeureun. Tak bisa hayang terus akang ka dieu bari mekel kopi tapi. Full di 24 jam. Gitunya. Mudah-mudahan we sing kuat orang hirupkeun 2 peutingan lebaran tah. Pan urang na ibadah, bojo urang ngulub naon. Kitu Kang tah. Januari nanti na batur deh. Nu batur dia. Semal bener. Jadi 2 peutingan idil ta indain. Kalau ngadoh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sari saja ma'ahya eta ngahirupkeun si man lailatal idain kana 2 peutingan lebaran lam yamut tahmal maut non kolbu hatena si man yauma tamutu dina poean maut non alqulub pirang-pirang hate batuna geus paraeh Kang geus katutup kana ibadah teh urang mah masih kene jalan terus teu halangan kuna naon sugan sieun teu kabagian henteu. Sieun ka paneurian henteu ibadah we jongjon. Jadi batu mah hatena geus naon. Teh geus katutup hate teh kitu Kang. Teu hasil ngacaprak. Katinggaleuan muruku sunu. Kapiheulaan molotot. Eta teh kumaha hatena geus maot. Geus teu kaciri we gitunya. Tur padahal geus masing-masing gaduh gitu jatah tapi sieun bae na eta hatena geus paeh lebah hate geus maot geus mainget kana dosa nu baheula geus teu aringet bae kitu nya ciri hate nu maot teh kapanan kitu aya mah hate maot mun hate lolong mah kumaha Kang mun hate lolong mah sok mikiran madumin tara mikiran matulip akang aya dunia teh ibadah kedul eta teh lolong hate teh jiwa keneh lolong jelema daripada nu beunta mah nya hatena sababna mikiran we madumin geus dijatah koloh di pikiran keneh anehna teh ai matulib akang titah salat puasa ibadah harenteu ai madumin di pikiran jadi geus lieur sama hirup jelema teh. Kiwari teh Kang. Cek hikamah
jalma nu karar itu tan lolong hatena teh mikiran madumin. Madumin teh no Kang. Si beuteung geus dijamin ku Allah. Bungkus kulit geus disadiakeun ku Gusti. Disadiakeun imah disaekeun ku Allah. Masih kana dipikiran. Nu kitu eta. Hariwang beas kali 1/2 kilo di imah. Isuk ke burit dipasak beak kumaha poe isuk tah eta teh mikiran madumin teu pantes ka eta lolong hate teh. Kitu tah. Bisi ka imah akang aya pa polisi ieu suguhan cau ieu ulah beas kan. Ulah kejo. Gitu. Penting Pak Hadi mah cau we Kang lah suguh ke. Jag awakna gitu. Masya Allah orang dipengen riuh atau mikiran we madumin. Jika orang mikiran ijabah doa ari laku teu diberesan Kang. Pan itu hikam gitu. Nah ari anjeun mikirkeun ijabah doa laku lampah ge can diberesan. Ngan ulah eureun ngadu Kang terus ngadu ulah eureun kada ya. Kada cek hikam gitu mikiran ijabah cenah hirup ge can waras. Tungna pan eureun ngaduana saya tak. Teruskeun ngadua ulah eureun. Sambil meresan naon. Meresan laku lampah. Gitu. Jadi bahasa-bahasa hikamah sanes ajieun amal keuneun. Tak sok omean awak kedua langkung dinaon. Tereh ijabah doa lamun laku lampah sesuai jeung kahoyong Gusti Allah tereh. Ima Allah. Arti tahang dengan ijabah hari urang teh sesuai jeung kahoyong Allah kapanan gitu. Eta wengian takang wengian teh ngan sakitunya. Mangga kurang hirup-hirup eta wengi nu eta. Salen teh mah teu arabdol. Tena wengi salasa abdol teu. Ningali kade mah henteu ngan kurang dipake ngaji jadi ibadah kan. Gitu tanya. Jadi mengpeng orang di pasian kene yuswata ke kasamper bulan Rajab dah. Da mulut mah teu aya di dieu mah. Aya Ramadan sareng naon? Sareng Rajab. Jeung Sa'ban tah. Eta nu masih kena daangkang ku urang kasampeurna teh. Nyuhunkeun ka Allah sing dudugikeun tah. Wamal anjeun anapna pirang-pirang beurang. Ena bagian beurangna al-fadilati nu unggul. Pati satasro mangketa 18. Beurang we 18 Kang. Manfaatkeun ieu beurang naogenan komo dan nyararing beurang mageningan. Sibuk dewe gawe atuh danya. Yustabu disunatkeun naon muasilatul auradi tem nepungkeun pirang-pirang wirid piha dina ieu ayam. Ya mu Arafah teh je poe Arafah. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah 8 Tarwiyah 8 Arafah 10 Maid. Mentak batur makar wukuf urang mah sunat saum yaum Arafah teh. Oi masung poean ka 10 Muharram poe Asyura tah. Kamari Kemis Kang 10 naon teh. Geus kaliwat teh mah. Akang poe Kemis ka mana ya kamari? 10 Muharram eta. Sim kuring mah Kemis teh di kantor teras ka Selacai teras ka Barekbe ka Kang Ajengan Ridwan sok dawah geuning Kang. Kemis eta ibadahnya dah ka ulama gitu. Gitu jadi dinten ka 10 Muharram manfaatkeun eta padilahna luar biasa ku amal saya tuh. Asyura mah ku nyantuni anak yatim. Waya musabah wa isrina jeung poean ka 27 dina bulan Rajab. Tadi teh Kang wengi na dianggo ibadah, siang lagi dianggo naon tah? 27 Rajab teh.
lahu eta pikeun yaum sarpun ari kamulyaan adimun anu agung. Jadi urang mah teu karasa agung jeung henteu na kamaritna. Rajab teh da kitu geuning ayana saayana gitu. En mah kurang tadi dimat lu betah dinten teh. Waring diriwayatkeun jeung ngariwayatkeun Abu Hurairah. Ana rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Rasul man ari saja mas soma eta saum siman. Yauma sabi wasina dina poean ka-17. Min Rajabat bulan Rajab kataba nun nyatakeun Allah leuwihkeun siman siama sitina syahron kana saum 60 bulan. Lamun nu saum 27 Rajab kang sami sareng saum 60 bulan sabarat tahun. Isa tahun pan 12. Nah, jadi 5 tahun teu si puasa dia akang teh. Geus kan. Sitina Sahron teh genep. Gitu nya. Lah bulan Rajab gitunya nu payun. Wengina urang ibadah siangna urang gitu. Tage mun nu ngulem kana parasmanan Kang. Mun aya mah wayahna komo limatul arus mah sunat daharna Kang. Puasa meunang bukana alus diulam kana naon mah ulah sok api-api soleh jeung bager. Bari teh jeung ilmu ibadah teh nya. Terus cenah nuju saum atuh mah make datang ka dieu nyebut saum mah. Tak alus keneh buka lamun keur puasa sunat diulam kana walimatul alus ku bukana Kang. Terus cenah warareg sok nyebut warareg. Barokah nanu kawin mas sanajan sahuap barokah Kang. Basana walau cek walau sok walau. Sanajan saeutik sok ami barokah gitu tah. Naon datang nyebut ke subuh mah kapanan? Cenah nembe pisan tos wareg. Gitu, tesok bahasa urang eta kitu kan. Oh cenah mangga nembe pisan eta. Nembe ira ka dieu ge jauh ti ditu teh. Nyebut nembe cenah. Bahwa sareng hari itu yaum ala di anu ahbato ngalungsurkeun salah Gusti Allah. Ngalungsurkeun Allah pihi dina eta yaum Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kaping 27 Rajab Allah ngalungsurkeun malaikat Jibril mantak menyanggo ibadah saum teh luar biasa tah. Syarpun adimun saur tadinya. Kedah Jibril bade nepangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ala Muhammadin ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biri salati ku karasulan. Wa yaumu sabatasara jeung poean ka-17 minutna bulan Ramadan. Tadi mah wengina malam 17 eta mah poena 17na Ramadan teh. Wa sangari itu yaumu waqati baneta poean perang Badar. Di 17 Ramadan teh Kang perang Badar keur berkecamuk tah. Atuh teu kabayang Kang ti Madinah ka Badar. Nah bus genan berangkat di Mekah jam tu di Madinah jam 7 diusin ka Badar ek lohor. Da lohor di Badar sim kuring dinya teh. Setengah poe tah mun urang setengah poe teh ka mana? Eta teh jalan anu lempeng teh halangan harungan. Lami. Teu kabayang bulan puasa rek perang marapah Kang tak ka Badar. Dina lembah perang Badar dirinya aya catatan para syuhada di Badar teh. Dianggot tawasul ku urang. Di ahlil bad dianggot tawasul ku urang para syuhada. Tak mun aya nu maot malam Jumat Kang di urang pake tawasul.
Kitu nu malam atau dinten Jumat. Ate tamai teh tikarelep kana Citandu eta teh pan maot alus tikarelep teh. Syahid. Cenah tas lahiran si cenah maot eta maot naon deui Kang? Maot syahid kapanana. Gitu jadi bi ahlil badri ya Allah. Sabab didinya jami keur nanjarkeun agama sanajan Ramadan tah. Eta disebutna perang ageng Kang cek sahabatna cek Rasul perang leutik nu kieu mah. Nu gede mah perang hawa mujahadatun nafsi teh nu ageng mah. Nu hese teh ngukut saban waktu dina awak urang pan musuhna teh Kang. Itu mantak kudu dilempehkeun eta nafsu teh kunaon? Ku saom. Mun teu saom misalkan kamper. Mihnan tuh. Jadi dinten 27 raja 17 raja bener. Nalika perang Badar berkecamuk wa yaumun nisfi jeung poean satengah mina bulan Saban. Jadi tanggal 15 na urang saum mungina tos ari ibadah geuningan. Pas careurik men tampura beurangna teh dianggo saum eta Saban teh. Minusna bulan Saban ya mah jeung poe Jumat ras tos Saban poean Jumat. Ieu dinten Jumat kudu dianggo nanti ibadah ka Allah. Matak Jumat teh paheula-heula berangkat ka mana? Ka masjid eta. Beres salat Jumat kade saur Allah teangan padlullahna geuningan Kang. Wa idza qudiyatis shalah pantasyiru fil ardi wabtagu min fadl. Teangan fadlu ari padlu Allah teh ngalongok nu gering. Nganterkeun mayit silaturahmi ka tatangga kadur eta teh fadlillah nu kitu teh. Ieu kalah nguseup. Keun bae Kang penting mah eling ka Gusti pan keur torikoh eta teh torikoh urang. Kasab urang kitu. Asal ulah teling kaloh mangga teh teuing gitu sanajan nepi ka magrib eta san. Penting mah asarna kapigawe. Kan mun teu meunang ara tah bahayakeun bae tah. Berarti teu narimanya. Cek Allah moal meunang mana saya mahal ge eupana moal. Tarimakeun ku urang. Ulah nepi ka teu leos mana. Jadi dinten Jumat eusian ku ibadah. Wa yaumal idain jeung 2 poe lebaran tah. Jadi Idul Fitri eusian ku ibadah lain kalah ku bala kecerakan. Ngariung ning tah sabaran dal kupat jeung sagarupa langsung isuk ka pandaran teh geus siap ya bekalna mobilna. Kalah nyaritakeun naon Kang? Bring subuh naik tas subuh ti dieu mah ngojay di Pangandaran. Dur lohor poho kana naon tah? Poho. Do bakat ku resep ningan tempo jam geus jam 3 can lohor eta. Lah cenah kau kae cenah di kodoan. Waktu loba nyebut tek di kodoan geus jalma teu waras eta mah. Ulah nyebut di kodoan aya pauduran mah. Itu nyata. Dur asar resep kene geuningan Kang. Ibu kira sebeuki loba jelemanya ombak beuki gede geuningan. Dipoto beuki indah ta gunan langit teh. Geus poe kana naon ieu teh. Eta tos paruasa padahal mah. Tas dididik nafsuna teh. Sabulan pinuh eta. Anger we geuningannya. Itu jadi tina saom teh masih kena tebih urang teh. Nepi ka ngadidik mutakin jalma anu takwa ka Gusti berat geuningan. Si horeng tu dagenan ai beurangna ngadaguan magrib.
cenah kesel uang kalapang uang ngabuburit cenah ngadaguan naon tuh di daguan magrib teh Kang pada mah datang ieu cenah di daguan itu kudu mah tas asa teh maca Quran bulan Ramadan dur magrib cik kumaha tah pantos dijelaskeun ngong adan langsung takjilul fitri buru-buru buka tong diengkekeun mun hayang hade hirup saha cek hadisna jelema kaitung hirupna alus lamun bukana buru-buru nah kelah cenah kagok mah di jalan ulah nyebut mana di jalan buka dirinya harita kan bulan puasa mah sunat ku korma hiji ganjil 2 ulah 3 tah korma mun aya langsung kekemuan berangkat sholat berjamaah ada keur dididik nafsu teh berjamaah na pikiran teh cenah sieun beak ku budak pais kancra deui mah mangkaning pinggeunahan cenah kalah magrib lah budak teu milu jeung pamajikan deui mah sieun naon Kang eta imam lila di salatna teh akang geus teu puguh rasanya geus teu bener puasa lagi Kang Masya Allah beres magrib beretek ka imah langsung ucul-ucul rek dahar atuh keur lapar ieu beurangna ya Kang nyiuk deui beuteung nepi ka pinuh maka cek dina ieu kitab akang puasana gen eueuh nanaonan teu ditarima-tarima acan puasa sabab tuangna akang wareg di bulan puasa tuang warga cilaka karena saumnya berarti teu karana Allah karena lapar akang puasa kan kitu Rasulullah mangong adan korma 3 teras kekemuan ka masjid na tepan biasa ngadua wiridan sumping ka bumi teu langsung diseepkeun Kang saalit eta teh kitu deui tuang deui eta rasul urang kumaha disakalikeun urang metes magribnya tak kitu Kang simkuring di Bandung nih di Kopo di rumah makan meh magrib geus pinuh eta tempat ngong magrib baru ka kabeh kuring mah da eling atuh magrib heula Kang terus sajen mau juga teu ada ketengana magrib atuh tas marada ngeunah teuningan eta bulan puasa padahal mah inuh eta masalah di bulan puasanya nu balikna teh geus rek isya geuning asa moal kaburu tarawih di mana eta jelema kitu geuning dunia teh ngelehkeun kana ibadah urang ka Allah nya akibat akalna ku urang teh dimangpaatkeun leres-leres jadi lebaran 2 kada mangpaatkeun ku urang ibadah ka Allah mentak lebaran mah yaumuz zinah poe giginingan mentak nu wareuh ningkang acukenan sendal da poe giginingan lebaran mah mangga tadahareun nu araneh geuningan biasana jarcok lebaran mah geuningan ganti anu beda deui eta teh akang teh haram ududna geunan nya sabana jang gegengsian geus biasana bako-bako lebaran geunan masuk aya anu aneh jadi poe lebaran anggo ibadah ku urang atuh lebaran poe Jumatnya Kang karena kita sunat eta ti masjid teu lila geus kudu ka masjid cek kalah ku ngahajak ku Allah di poe Jumatkeun lebaran bongane karadul akang teh tadina ge mentak di poe Jumat di ka masjid akang ibarat ibadah deui nya kitu tah napan menang teu Jumatan kudu apa teu menang Jumat teh kumaha tah mun lebaran poe Jumat cenah teu kosi Jumatan ceuk saha jelaskeun aku kitab eta nya wal ayamil ma'lumat jeung ari pirang-pirang poe nu dikanyahokeun we sangari tu ayam
asrun eta 10 telas 10 dinten mindi dina bulan haji bulan dinten dina bulan haji wal majeng poe-poean anu dihitung-hitung. Jadi ayami maklumat teh 10, 11, 12, 13. Ayeuna ayamul ma'dudat. Poe nu dihitung-hitung aja itu ma'dudat. Aya mah eta poe tasyrik. Oh tasyrik mah kade gitu. Tadi 10 Dzulhijjah ayeuna 3 poe tasyrik 11, 12, 13 anggo ibadah lain dianggo pake nyate enggal poe tah. Poe tasyrik teh nya. Eta tasyrik teh ngadeng-deng daging. Ulah daging nyesa tanggal 17 beakeun kabeh. Kitu kang disebut poe tasyrik teh tong disesakeun jang isuk geus beakeun kabeh ka tanggal 17 dagingna teh. Tina naon teh tah? Tina kurban teh. Lamun aya jelema ngaku beunghar. Asa aing beunghar tuh dibere daging kurban. Eta daging kurban teh dipake nyuguhan batur maka haram akang. Tapi akang ngarasa miskin megaskeun 3 kilo nih Kang. Akang menang daging kurban datang dulu ti Bandung ti Banjar brak menang eta mah halal. Cenah Kang yeuh kanggo naon ieu teh? Kanggo acara lah nya. Kanggo acara. Ada daging sing bener eta teh nya. Jadi daging tina udhiyah jang nu miskin mah nu fakir mah tamlikun ngamilik. Geus nu urang ek dijual deui mangga. Nu beunghar mah lain tamlik tapi makul dahareun. Pek dahar kumaneh tong dibieun ka sasaul, komo dijual mah haram eta. Jadi bahasa kita mah diapah. Pek dahar nu beunghar mah kumaneh ulah kasasakeun. Nu miskin na tamlik ngamilik pek dijual deui heug loba mah. Bab naon Kang? Kitu nya bab udhiyah sareng akekah. Kitu mentak mun urang rumasa beunghar kade eta dagingna kudu beakeun ku urang kabeh tong mere mah weh ka sasaha tong pake nyuguhan. Lajang urang eta beunghar mah. Nu miskin mah kanyat dianggo naon. Dijual kanyat nyuguhan tetangga baturan mangga teh. Dibeakeun teh beunghar ku sorangan pek sasubuhna. Daging nu kitu teh. Cenah kulitna pake bedug. Saur putra mamaci beunteur montong cenah neungeulan sapi jeung domba karunya. Kitu Kang cek Kang Amun sok heureuy gitu kan. Jam kuring kali itu heureuy Kang Amun. Kitu tah. Abalan Kang Amun mah Kang polisi ya. Kang Amun. Itu agak gabah jeung polisi ya mah. Jeung putra Cibeunteur. Gitu. Dipake dog-dog ulah cenah nyiksa hayawan eta. Atuh lamun kitu mah nya teh geuna berarti ngaduruk hayawan ya Kang. Ulahnya teh geuna. Gitu. Jadi menang kulit bedug ya kulit kurban pake bedug atuh menang saanu nyaram. Ngan kade sing leres naonna Kang. Itu ceuk nu tujuhan. Manggalah cenah badan oge abdi mah. Nyanggakeun. Gitu. Panitia pek dipake naon wang pateun yang kamaslahatan muslimin pake bedug mangga. Nu tujuhan can dipenta izina geus dipake kulit naon. Eta mah ulah Kang. Deureuh mencit sapi gini nu ngeuretan nu nyate di ditu Kang. Kitu kapanannya? Eta daging sanu di sate teh. Nu tujuhan ge can ada aya geus nyarat teh urang mah. Eta daging bagikeunun gitu. Ya nu tujuhankeun we lamun nyata ieu nyokot ieu 2 kilo, mangga cek tujuan sok Kang meunang sate. Nu saurang ulah geus ulah.
gitu mending bagikeun bae. Gitunya. Ieu cenah Kang Ajengan ieu teh suku cenah jang buruh mencit haram ulah moal ditarima ku kuring geunan. Menyebut naon mah but buruh mah ulah. Ieu cenah mastakana jang buruh haram ulah. Moal dibekal ku pejang maraneh gitu di dinya. Tapi nu bodoh mah kumaha? Wah. Domba cenah lumayan man jeung cekerna. Nah kita mah lamun akang ekekah ceker nu opat bikeun ka konabil. Nah kita bang tah cek sapina genan. Konabil teh saha? Indung beurang. Jadi sato nu dianggo ekah cokor cekerna pasikeun ka indung beurang lain ka ajengan ka indung beurang. Gitu ya makalah kaajengan kan cokorna tah. Salah cek kita kakonabilkeun kabe indung beurangkeun. Gitu. Ya makalah diasakan kabeh ning kumanehna. Gitu cek kitab kudu kitu tah pasikeun ka konabil ka indung beurang eta cekerna mah. Abad teh aya hikmahna pangna nitah ge agama eta. Gitu. Teu samata-mata urang kitu lamun teh hikmahna. Kan lah cenah kagok mah kudu kabuyet kena cokor me. Jiga canak cenapan gitu disorak ke urang teh. Waqara nyata ngartna sa'anas an Rasulullah kata mitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu sia Kanjeng Nabi kala ngaduh Kanjeng Nabi ida salima di mana salamat. Nah Jumat poe Jumat salimat mangka salamat nan alyamu pirang-pirang poe. Mun akang poe Jumat hirup beres, Sabtu Minggu nepi ka Kamis beres akang hirup. Iku mah poe naon? Tah gitu. Poe Jumat loba doraka geus nu sajana bakal teu puguh deui. Kasa Rasul nu iku Anas. Salimat al ayam. Wa idza salima salama di mana salamat dina bulan Ramadan, salimat nan asanatu tahun. Bulan Ramadan kamari beres akang satahun hirup bakal beres. Ieu mah Ramadan taraweh teu pernah 2 kali. Kamana tuh? Capek teu kuat. Beurangna deui batal nih, keuruh batur ngahaja. Teu kuat. Jadi akang bulan puasa ngahaja-haja buka tanpa pauduran. Ku akang dikodoan 7 tahun moal kalanongan. Berat kang mun ngahaja buka bulan naon tah? Puasa Ramadan. Ku 7 tahun moal kaliputan dosana kang. Tak ulah sok ka kamar sorangan ape-ape capek kan. Batur ieu tah Allah ningalikeun Kang. Lamun puasa teh jeung iman nah mentak Allah manggekan nu ya ayyuhalladzina nu arima nu iman mah rasa teh ditingali kontak sieun. Nu iman beda jeung nu teu iman geuning Kang. Itu di jalan calik jebul ning OSIS dipelongkeun. Nah hate hayang akang geus teu ganjaran puasana geunan. Anadu bisahwati ngaganggu karena panon ganjaran saum leungit naudzubillah min daliknya. Pokoknya ngadu sabado ulama sapalina ulama man sajal mahoda nyokot siman mahnatin kana kaenakan fil amil khamis dina poean fi amil khamis dina poe dina peng-peng poe anu 5 di dunia lam yanal tah mual menang kaenakan siman mihnata kana mual ngarat siman mihnatan kana kaenakan di akhirat di akhirat. Jadi bakal tenang Kang gitunya. Nu di dunia na nyepeng kana nu 5 mana khoda mahnata fil ayamil khamsah di dunia
maka di akhiratna ge bakal beres kang kahirupanana. Wa adunya majraatul warona ngamaksud itu badul ulama biku itu kaul al idaini karena lebaran 2 wal Jumat jeung Jumat Arafah teh Arafah waseng Asyura eta nu 5 teh tah kurang euseun ku ibadah ami di akhiratna ge beres nikmatnya wa min pawas paun padi jeung tina pirang-pirang kaunggulan pirang-pirang poe pilasbina pirang-pirang minggu ieu mah omis ta poe Kamis waseng poe Senin dina saminggu 2 dinten kang nu unggul teh Senin jeung naon jeung Kamis. Tak dina kitab poe Idul Makkiyah disarioskeun. Poe Minggu jang babangunan jeung pepelakan. Poe Rebo jang berobat. Poe Kemis jang punta penta. Poe Jumat jang kawin. Kitu takang dina poe teh nya. Hilap di Sabtu teh. Ieu mun rek pepelakan Minggu mun arek babangunan genan Minggu mun arek berobat poe Rebo geuringna ti Senin atuh nyaliat teuing cenah genan antosana ku Rebo mun rek punta penta poe naon Kang poe Kemis jadi teh majang donasi Kemis mah ka mana-mana namun sabana tapang diunggulkeun doa poe sabab turfa'u diangkatkeun pihi madina ieu ayam naon amalu pirang-pirang amal ka Allah taala poe Senin asar amal urang dikirimkeun ka ditu ke setorkeun dina saminggu teh keti Senin nepi ka Kemis disetorkeun Kemis teh ka ditu ka Allah jadi terus disimpen ditu isukan teh dibaca Quran cek zaman tukang daroraka ya kitab teh geuning bener-bener dicat nyatet kana kabehana nu kaliwat la yughadiru shogiratan wala kabiratan ila kabage aya kangen catatan soal diri sa catatanana nepi ka dosa nu teu karasa aya kang jadinya isukan ikro pek baca kitabak ta catatan ambara ta sok kafa binafsikal yauma alaika asi bapa sok dibuka teh ngadeg-deg Kang ngadeg-deg bukan geus ikro kitabak dibuka teh halaman hiji dimulai baleg 15 tahun jam sabaraha aya Kang dinya menitna jamna napasna aya kabeh kitu isukan langsung dihisab teh geus dibaraca sok ka ditu di hari Sabtu ditarosannya Kang sadayana kenana mentak sumalatus aluna yauma idzin kabeh nikmat nu enak karasa ditaroskeun isukan teh kebon sawah ditanyakan kabeh kenana isukan teh atuh urang sing siap mempertanggung jawabkeunana boga pacul sok dipeken atau pacul ti mana jeung ka manakeun isukan ditaroskeun kabeh ogena mantak zaman nu geus yakin kana hal eta pasti moal hayang uta itu ieu geus nu aya belah pasti gitu tapi nu teu yakin kanu ieu mah kumaha Kang hayang nambah we terus geus 2 hayang teh geus 3 hayang akibat teu yakin kana aya hisaban kana eta perkara isukan jadi nu panglamina mah Nabi Sulaiman alaihi atuh sadunya beunghana geang eta mah Nabi naon mah Nabi Sulaiman urang mun di bumi sagala aya Kang dimulai kursi hordeng asbak kasur pokona katel panci gelas peso rantang jejer eta kalau bakal ditanya hiji-hiji eta ti mana ieu boga nu kieu sok dipake naon tak karunya nu baroga mobil motornya kan ti mana ieu nangka sok dipake naon sok dinyeumeun tara ka batur cenah tara geuning
Kita nu kami mobil teh geuning tadi nyamun ka batur. Isukan ngahulang banyak. Usida sieuna siapa sieun mogok nu kami eta teh. Tak sing yakin motor mogok ku Allah, motor ajag-jage ku usaha kan. Tak ulah sok nyarekan ka bengkel karunya. Kakak kamar di bengkel geus mogok deui nyarekan ku tukang bengkel tah Kang. Teu masalah nama akang hatena kotor bae. Pan kitulah maka sahabat ladang urang susah teh geuningan. Lain ti batur. Ngan urang sok wantun keneh nyalahkeun batur maneh tu dagena halangan. Lain kitu urang nu loba dosa mantak dihalangan ku Allah teh. Cilaka bae. Mun sadar mah insyaallah nya kan. Borborek nyalahkeun batur. Malah terus nyarekan diri sorangan. Mun anu naon mah tah. Ngan ku sabab can kadinya bentak batur nu salah teh geuningan kan. Cek urang geus teh montong kadinya. Kitu Kang tanya. Teu nurut ulah saya puas. Mun sanang urang teh geuningan nu hade. Padahal mah kenging Gusti. Cek Allah kudu tiguling. Mentak Allah rek nguji ka urang na kehidupan segala rupa. Keur diuji ku Allah. Ternyata urang leuwih miminteran Gusti. Cek aing ogenan sia teh montong kadinya, eta minteran Allah kan. Nah, kalah kadinya tuh cilaka tuh cek aing genan. Bari ngambek geuningan kan. Wa qodakana jeung nyata nyaritakeun sadaya pado ilasar anon asyur kana pirang-pirang padilah bulan. Wal ayam jeung pirang-pirang lisoim pikeun saum. Fi kita dina kitab saum. Pala hajatan mangga teh pangabutuh ilal adati kana ngabalikan. Wallahu alam. Wassallallahu ala kulli abdin mustofa kasakur hamba anu dipilih min kulli alamin tisakati saban-saban alam. Tamat juz kahiji Kang. Sabara bab tanya. Kenin cakana jilid kadua malam salasa bab dahareun jeung bab teureun. Bab lamok. Wallahu alam wa ilmuhu wa ta'am.